Tak terus-terusan pengajian setiap menjelang Ramadan dibahas tentang puasa. Tapi gitulah bangsa Indonesia memang geus jadi budaya urang Indonesia teh geus jadi budaya puasa teh. Malik ngeunah deui puasa. Malik ngeunah. Di Amerika mah lamun aya hiji awewe diperebutkeun ku lalaki pesto kala luar silih tembak. Di Indonesia mah lamun diperebutkeun awewe tasbih nu kaluar tasbih. Urang Amerika ge heraneun pan jadi kieu ieu tasbih aju puasa nyana ge deuleu hasil coba ieu awewe diperebutkeun di negara luar mah baku hantem silih tembak gelut, tapi di Indonesia puasa hasilna Masya Allah 7 poe puasa eta awewe nirilik deh nirilik ya kali. Orang Amerika bingung aya obat naon eta di puasa ceknyana bak pajar aya ektasian pajar aya polio pajar aya obat-obat terlarang sehingga eta awewe embung balik di malalaki manting luar biasa. Nyana datang Kak, saya coba beli puasa berapa sih? Pajar obat itu. Inilah Indonesia. Hebat. Ketika batur dek gelut, persediaan senjatana luar biasa. Urang Indonesia mah lamun kadenge dek gelut neangan hikmat. Pelor diborong. Ditereyan pelor. Datang ke bengkel sepeda kewalahan. Beakeun pelor. Iya kan modelanana. Jadi di Amerika mah pelor diteundeun ka senjata tembakeun des. Di Indonesia mah pelor sapeda, pelor naon teh diteureuy. Ieu hebat. Heraneun urang Amerika kan. Coba cenah hayang nyaho. Pelor anu diteureuy tembaknya des ngebul. Gidegnya. Hasilnya ya paeh biasa. Masya Allah. Jadi kan jadi budaya. Jadi budaya puasa teh. Mentak nyaritakeun puasa di Indonesia teu aneh. Teu aneh. Ya, puasa aing geus biasa. Atuh pejabat bagi pejabat puasa teh Senin Kemis loba. PNS puasa Senin Kemis loba. Pedagang Senin Kemis puasa ambalaya. Kiai tilok. Kiai mah tilok wae. Ustad tilok. Mun ditanya kiai kok tilok? Geus baheula. Mun nya hayo bae cek. Ya Allah ya Karim. Nah, sesuatu anu teu aneh lantaran ngarasa kewajiban. Budak leutik di Indonesia mah milu puasa. Budak leutik milu puasa. Ketika budak leutik teu kuateun datang ka jam 12 indungna ge milu. Bapana geus leuwih ti heula isuk-isuk. Di Indonesia ieu pohara ieu jadi budaya puasa teh. Matak urang bersyukur ka Gusti Allah. Urang hirup dijadikeun bangsa Indonesia. Nu geus pernah ka luar negeri ka Mesir bandingkeun jeung di Indonesia. Yordan bandingkeun jeung di Indonesia. Iran bandingkeun jeung di Indonesia. Uzbekistan bandingkeun jeung di Indonesia. Nikmatan keneh di Indonesia. Kobo jeung Singapura. Di Singapura mah ngarokok bae ge ditangkep. Di urang ngarokok gak jus-jus bae. Wah, ieu bae terus jeung rokona deuk naon bae.
timiti rokok jarum datang ke bakolos nu nangkep di urang ngagoler ge ngagoler masalah ieu di urang bebas di urang senang. Di Uzbekistan subur luar biasa negara tatangkalan pohara dikondisikan ku negara jang nyiramna sehingga rejo luar biasa ari jang tatangkalan loba jang ngisang hese eta negara cekula kieu amat sih negara eta tatangkalan disiram bol henteu dengan tak sagelis-gelis da urang Uzbekistan maning urang Brebes. Kurang gitu nya tilok ngisang. Dia Brebes bat tilok ngisang ge emang hideung ieu. Nu jelas di urangna tenang, tentrem. Teu babari di urang mah. Baghdad geus puguh tah negara perang ti baheula. Suriah, setik tur perang. Turki tereh perang. Yaman, toel setik perang. Di urang dek dikondisikan perang diadukan Muhammadiyah jeung NU diadukan HTI kuari geus mararuncul diadukan deui berbagai organisasi geus puguh partai beres sasalaman partai sakitu desak-desakan wah luar biasa Golkar P3 PDI dan lain ngondok buarlut beres pemilu nyana pelukan urang rugi urang Masya Allah. Nah iyalah orang hirup di Indonesia, orang bersyukur, tentrem, tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyalah puasa, orang bahas ala kadar. Yajibul shaum Ramadan wajib puasa bulan Ramadan disababan ku salah sawiji perkara anu 5 nomor kahiji bikamali Sya'ban salasina yauman sempurna bulan Sya'ban 30 poe. Lamun bulan Sya'ban geus 30 poe isukna dekat deuleu dek henteu bulan puasa. Sebab di bulan Hijriah yakni bulan Islam eueuh 30 hiji. Nomor kedua biru'yatil hilal neuleuh bulan sabit dihakiman rahu dihak jelema nu neuleuh kana eta bulan wa in kana pasikon sanajan tukang main gapleh. Keur main gaple bae nya kieu. Bulan kadeuleu goyana. Biasana balak genep neuleuh bulan. Nah. Bagi nyana nu neuleuh bulan wajib puasa. 2. Salisuha bisubutihi teteplah hilal fi hakiman lam yarahu. Yak jelema nu henteu ningali bulan cara urang kabehan jarang ningali muncul bulan sabit. Di mana eta bi'adli syahadah kalawan berita ti jelema nu adil syahadah. Jelema nu adil syahadahna yang nyakseni teu pernah meleset, teu pernah bohong, nyana lapor ka negara bagi jelema anu neuleuh ka eta bulan wajib jeung jelema nu teu neuleuh dengan berita jelema nu adil.
Zaid jelema anu adil, kemudian nyana neuleuh urang percaya ka Zaid bahwa Zaid neuleuh bulan wajib puasa. Ulah hese-hese, Masya Allah. Teu kudu hararese. Contoh di Cakung biasana nyana ngalaksanakeun ru'yat, urang percaya ka jelema anu ru'yatna tanpa lapor ka negara, nyana wajib puasa lantaran neuleuh bulan. Bagi jelema nu percaya ka nyana atuh wajib deh. Kumaha lamun teu percaya? Aduh los teu kudu puasa. Emang biasana ge tilok ieu. Ieu bajang nu percaya ka Cakung bahwa nyana neuleuh bulan, urang percaya atuh wajib. Teu kudu dipermasalahkeun. Kunaon sih kudu dipermasalahkeun? Teu kudu dipermasalahkeun. Cenah nyana teu lapor, teu kudu lapor ka negara. Mun urang ngaji fikih kos kitu. Kudu dikunci masjid. Masing-masing ibadahna kan ka Gusti Allah. Nyana percaya ka ru'yat Cakung atuh wajib. Masalah. Masya Allah. Ya, jadi supaya jelas. Udah dipermasalahkeun ibadahna ka Allah. Urang dek dilarang-larang, emang nu ngaganjarna Polres. Lamun kurang jangan puasa hari itu sebab ini belum ru'yat. Kan udah, itu belum disahkan oleh pemerintah, tapi dia lihat. Pokoknya jangan, Pak, saya siap enggak puasa. Nanti di akhirat saya mau nuntut, saya minta nomor telepon Bapak. Nomor HP Bapak, ntar saya telepon ke malaikat Zabaniyah, Pak. Minta urang, bangna nu ngaganjar sah. Tanggung jawab teu Bapak di ditu. Tanggung jawab, boro-boro gua jawab aing pugu siage. Hararese ibadah malain gitu. Asal aya dalilna. Tah, kabeh jelas. Teu kudu dipermasalahkeun. Boro-boro di Cakung diitung. Jelema ke pantai cerita kemudian nyana neuleuh bulan. Pas di peuting guru neuleuh nyana bulan. Urang percaya ka nyana wajib lantaran nyana neuleuh bulan. Nu percaya wajib deh ka nyana. Kumaha lamun aya Zaid neuleuh bulan asar. Asar, woi bulan cak nyana asar, maning dirante. Asar. Siapa ada bulan basah. Nu bener sia. Oh aing neuleuh. Nu bener. Oh, man bagi leutik bae saeuna. Neuleuh teh sih. Neuleuh leutik. Neuleuh teh sia. Henteu. Bal beres. Berak atawa berak watu tapi teu diperhitungkeun sanajan neuleuh bulan kaberenehan misalna. Penting ba'dal guru atau pas guru. Warabi'uhan nomor kaopat bi ikhbari adli riwayatin, berita jelema adil riwayah mausukin bihi kaandal omonganana. Adil riwayah kaandal omonganana. Ai tadi ma adli syahadah, ieu ma adli riwayah. Zaid jelema anu bener-bener omonganana lurus tilok meleset tilok ngabohong. Adil riwayah. Omonganana teu pernah bohong. Jarang tah di tahun 2015. Jelema anu omonganana tilok bohong jarang. Mausukin bihi kaandal omonganana teh
percaya ka andal lantaran tilok bohong. Dicontohan ka andal teh heula pamajikanana bae. Zaid boga pamajikan Sarwiti, kemudian tanya Sarwitina, Mbak Sarwiti, ya, ai salaki Zaid teh kumaha teh sapopoena osok ngabohong dan ditanyakeun. Salaki aing ieu tak asal nanya ka pamajikanna kos kitu geus, mun nyana ngomong-ngomong neuleuh bulan ulah dipercaya. Komo nu nyandung mah geus ditadakeun ka nu kolot. Mbak, kumaha sih teh salaki? Ulah dipercaya. Salaki aing ulah dipercaya. Kunaon gitu? Geus kari itu cenah deuk balik henteu. Mun ditanyakeun Kakang moal ka balik cenah poe ieu mah ya bisnis orang cindekem di nu ngora. Ngebohong. Salaki Kakang mah salaki neng mah ulah dipercaya. Salaki teh beres mah salaki. Nu nyandung nu kolot hampir teu percaya. Tanya ka nu ngora. Neng boga salaki Zaid. Kumaha teh omonganana? Tu ngaran-ngaran we nyandung. Geus beli percaya. Tah, jelema nu kos karari itu mah tah mun neuleuh bulan ulah dipercaya. Oh lah atuh ka nu kolot ka nu ngora ngabohong. Haju nu nyandung mana deui nu tilok ngabohong? Jarang. Teu nyandungan sok ngabohong we. Ulah dipercaya. Komo kuari musim HP. Ih, eta ngabohong teh dianggap lalab punyana pajar terong ora. Ngabohong teh. Ih, HP masyaallah. Deres mun lain kiai-kiai. Pejabat mah ngabohong tah mah parantina. Pedagang ngabohong emang tah mah raja bohong. Geus tah mah sanajan ka neraka ge meujeunna lah. Ieu mah kiai ngabohong make HP ka pamajikanana. Atuh, tah mun jelema kos kitu deuleuh bulan ulah percaya sebab teu adil riwayah. Tanyakeun ka anakna, mithluhu mausukun bizaujati wa jariyati wasadiqi babaturanna tanya kumaha omonganana. Urang nanya, iya ya Haji Pendi nyaritakeun neuleuh bulan ke aing babaturanna teh sia ieu nya. Nanya ieu. Kumaha tah omonganna? Sa Haji Pendi? Ngomongna jeung bool. Jeung tihang kara. Geus ulah percaya jelema kos kitu ieu. Tah, sebab betul omongan iraha benerna tuh nyana sih. Tah lamun geus babaturan ngomong kos kitu geus ulah dianggap eta kos kitu. Itu mah contoh, nu manteng nyontohan asli. Sawaun waqa'a fil qalbi syirkuhu amla. Sarua bae terjadi di jero hate ngabenerkeunana atawa henteu. Oh, gairi mausukin bihi atawa teu kaandel ngan urang percaya. Jelema kaandel lantaran adil riwayah teu pernah bohong nya mah. Tanyakeun pamajikanana, pek pamajikan ka haji maka jeung kuku make nya mah jajan orang ngabohong beneran. Kula masalila rumah tangga jeung nyana masyaallah sugan pernah ngabohong can ka haji mah bener. Lamun teu boga duit teh bebeja henteu bae. Ai boga celok bebeja nya. Eta. Nyot tilok boga nyot tilok bebeja. Tapi jelas bejana tilok ngabohong. Tanyakeun ka anak, di tilok abang mah tilok ngabohong. Tanyakeun deui ka babaturan sama sekali bener nya asal geus caritahan nya bae geus bener. Berarti adil riwayah. Eta mah urang deuk ngabenerkeun, deuk henteu lantaran nyanana teu pernah ngabohong. Percaya, deuk percaya deuk henteu. Pokona mah eta mah bener bae geus bisa diterima. Tuh. Kemudian urang teu percaya ngan henteu kaandel omonganan lantaran gedebul cuman di jero hate rarasaan saat ieu mah asana bener wajib bae. Nyana lapor ka negara terima ku negara
nyana langsung syahadah asyhadu anni ra'aitul hilal abdi nyaksian bahwa abdi ningali hilal ta eta diterima ku negara maka difatwakeunlah ku negara urang selaku rakyat wajib nuturkeun negara asal nyanana bener-bener adil syahadah lapor ke negara nyana langsung nyaksian asyhadu anni ra'aitul hilal terima patakeun ku negara syahadahna syahadatu hisbah kaila marjua biha thawabad dunya nu nyaksianana karena Allah ulah aya pengkondisian di negara ulah aya tujuan dibere ku negara ulah aya hayang dibere ulah aya hayang digaji tapi bener-bener nya nama lillahi ta'ala tah saksina kudu model kos kitu tinggal ditanya be aya eueuh di negara anu saksi syahadah hisbah karena Allah tinggal ditanyakeun we aya eueuh nu karena Allah lamun cenah eueuh eta saboda sararia gimana ngaji kududa syahadahna hisbah karena Allah harapan dunia saeutik-eutik acan diberege teu narima beusi majarkeun nyana teh nyaksian beusi hayang etakna henteu aing mah pokona mah kebe kirimkeun ka ibah tolol teh pokos kitu mah taya eta syahadah teh batak di negara kuari pacogregan bae lantaran nyanana teu adil syahadah terserah dek neledek ente lantaran aya harapan kedua yakni hayang embel-embel di luar syahadah gaji lah bere lah sanaja cekna eta mah dibere ya aing mah teh hayang sabodo sia sebab cek di dieuna ulah aya harapan dunia pamere gaji diberege ulah dae coba tanyakeun aya eueuh jelemana tinggal sakitu doang nomor kalima bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad nyangka asupna bulan Ramadan dengan ijtihad bagi jelema nu keliru tentang Ramadan jelema di penjara karena korupsi atau kriminal ajunyana utang hitung horeng ieu geus Ramadan informasi ti polisi eueuh ngadenge suara di luar teu aya lantaran ieu mah di penjarana di ditu di Jawa Tengah teh urut sia teh naon gara-garana naon tah inu pernah mah nyaho tah eta teh eueuh suara informasi nyana ijtihad ialah Ramadan wajib dengan hasil ijtihad nyana syarat sahna puasa aya 4 nomor kahiji Islam kafir teu wajib puasa Ahok teu wajib puasa Jokowi samar-samar Allah alam intinya ho sabar apakah nyana teh osok puasa teh wallahu alam tuh ya urang gua presiden dikersakeun samar urang eta saboda emang kos kitu sasaage nyamarkeun ka nyana mah cenah Islam atuh alhamdulillah cenah setengah Islam atuh kumaha sia bae kumaha tekad kiai cek kula bae Islam kanyawan Islamna Sundatan nya
Nomor kedua waklun boga akal pinter nu edan teu wajib puasa. Ketika aya perbaikan jalan ngaspal ajunyana ngarokok eta edan. Atawa ibu boga salaki aju berang ngerokok ngopi salaki ibu edan. Nah ieu jelema edan teu sah puasa. Budak leutik lantaran can baleg can tamyiz teu sah puasana. Merkatilu wanikawan minawi hedin suci tina sebangsa hed nipas wiladah eta teu sah teu ngasahkeun puasa. Zaid head sakitu ge teu nipas. Hindun head berarti teu sah puasana, haram nyana puasa. Wiladah haram puasa teu sah puasana. Khusus untuk kaum hawa mun head teu sah puasana. Nipas teu sah puasana. Wiladah teu sah puasana. Cenah kiai ieu mah nu kaluarna waktu ngalahirkeun teh sakadar daging. Jadi kan 40 hari. Cai mani